Anjir, panen moe pare cenah batur mah euy. Nyaho, oh atuh. Biasa atuh moe pare teh menikeun ka digulai gitu kas anu kakarek. Tepikeun ka digalai ih. Atuh kan bae we ceut ya apa ngareh teh garing mumpung panas. Meuni kacida atuh moe pare sakulat mata oge menikeun ka kitu. Tibatan matak beunghar mah eta mah nu aya ge merang kana awak atuh kitu carana mah. Nari moe pare kudu dikumaha ari ceut ieu. Batur oge nya nu boga pare loba tara digelar-gelar kieu dituna di imah. Tara nepikeun ka kieu meh katempo ku tatangga, tara di luar kieu digelar-gelar. Keur mahal eta ceut ieu pare teh matak diome oge. Dina keur mahal matak beunghar pare sakulat mata kitu mah. Abi mah boga duit, boga emas loba dituna di imah ulah ketemu ku batur malahan mah ieu mending haja. Ciga nu hayang ketemu ku tatangga aing. Heuna ari moe pare kudu diparaseuna ceut ieu. Ciga nu kakarek panen teh ibi mah biasa atuh padahal mah meuni kitu ih. Aing mah uyuhan hayang pamer meureunana eta teh ih. Lain hayang pamer ceut ieu hayang buru-buru garing ibi mah ieu teh. Hayang buru-buru anggeus moe teh. Nga atuh antepkeun we ibe yang buru-buru garing mah nukeun ka digalai kitu, nukeun ka diguar-guar ku suku kunaon mah ulah. Nukeun ka hanyat mah. Nukeun ka diome atuh ciga nu Paduli teuing ah meh milu atuh anu saeutik mah emang kitu da emang sok sok-sokan dinangna dinengne ujung-ujungna dijual eta teh da duit. Geus kabaca da jelema kitu mah. Nah hirup teh nguruskeun batur aing mah kesel. Beraku aing kudu dikatrok mah ku gagaruan jelema kitu teh.